Umi meureun ieu pisan nyeksekan hate Umi, jeung deui anggap berat ngareungeuna. Tapi lainna seorang Umi salawasna hayang ngareungekeun tentang anakna. Rek sakumaha butut kabar ti manehna. Abdi yakinkeun Umi, ieu teu sabutut anu ku Umi bayangkeun. Ieu termasuk fase manusiawi anu nunjukkeun yen anak anjeun teh estu manusia. Umi, ieu jalur anu abdi pilih mi, jeung abdi sadar eta hak anjeun kana ngarestukeun atau ngapinghutuk jalur abdi. Abdi entos memilih sarta ayeuna saur anak abdi nyuhunkeun restu ti Umi. Abdi memilih jomblo mi, ulah sampe cai panon eta bungsrat bangsret. Ieu teu saberat anu anjeun pikirkeun. Abdi teu jadi jomblo anu anti cinta sarta kasih sayang. Abdi teu jadi jomblo kusabab nyeri hate atanapi ngidap trauma asmara. Kumadai beuteung mulik beuk teu nyambung mi. Abdi bakal jadi jomblo anu riweuh dina pelarian sarta sobar dina pangantosan.